Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtanib sareng kedah ngajauhan anjeun fi wudu ika dina wudu anjeun sab'an kana 7 perkara. La tanfud tegasna kahiji ulah ngepretkeun anjeun ngibaskeun anjeun yadaika kana tangan anjeun kana tangan dua anjeun pataresa maka narima ngepret naon almau cai narima ngecret naon almau itu cai. Wala taltom sareng ulah namparkeun ulah nepukeun anjeun wajhaka kana rarai anjeun. Wala rosaka sareng ulah kana sirah anjeun bil mai ku cai lutman kalawan kepretan atanapi tepukan. Wala tatakalam sareng ulah ngobrol anjeun ulah nyarios anjeun pi asnail wudu'i dina tengah-tengah wudu. Wala tajid sareng ulah nambahan anjeun pil gosli dina ngumbah ala salasi marotin kana 3 pirang-pirang uihan. Wala tuksir sareng ulah ngalobakeun anjeun subal mai kana ngocorkeun cai min goiri hajatin tina henteu ayana pangabutuh bimujarodil waswasati kalawan sabab wungkul saukur waswas. Palil muwaswasina maka eta tepikeun anu waswas kabeh setonun ari setan yadhaku anu seuri ieu setan bihim ka ieu muwaswasin. Yuqalu dibasakeun lahu pikeun ieu muwaswasin yuqalu dibasakeun lahu pikeun ieu setan naon alwalhanu setan walhan. Wala tatawaddu sareng ulah wudu anjeun bil ma'il musamasi ku cai anu kapaparan ku pancaran atanapi ka panasan ku panon poe. Wala minal awani sareng ulah wudu anjeun tina wadah asopriyati anu bangsa kuningan. Pahadihi sab'at tah maka ari ieu anu 7 makruhatun eta dimakruhkeun fil wudu'i dina wudu. Wapil khobari sareng eta tetep dina hadis anaman saenyana jalma dakaro anu eling anu nyebut man Allaha ka Allah ka asma Allah inda wudu'ihi dina waktos wuduna si eman toharo maka ngabersihkeun saha Allahu Gusti Allah jasadahu kana jasadna si eman kullahu tegasna sakabehna ieu jasad. Waman sareng ari sahabai jalma lam yadkur anu henteu eling man anu henteu nyebut man Allah ka asma Allah lam yutohir maka henteu disucikeun lam yutohir maka henteu nyucikeun Allah minhu ti man illa ma angin perkara asoba anu keuna hu kana ieu ma naon almau cai. Ketika engkau berwudu maka hindarilah 7 perkara. Atau ketika kita sedang berwudu maka ada 7 perkara yang harus dihindari oleh kita. Yang pertama, janganlah engkau mengibaskan tangan yang menyebabkan air memercik ke mana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah engkau menamparkan air ke atas kepala dan wajah. Yang ketiga, janganlah engkau berbicara di tengah-tengah sedang mengerjakan wudu. Yang keempat, janganlah engkau membasuh tiap-tiap anggota wudu lebih dari 3 kali atau lebih dari 3 basuhan. Yang kelima, janganlah terlalu banyak dalam menggunakan air tanpa ada keperluan. Terlebih apabila hanya karena waswas, sebab orang yang waswas
orang yang was-was itu sebenarnya sedang dipermainkan oleh setan, yaitu yang bernama setan walhan. Yang keenam, janganlah engkau berwudu dengan air yang telah terkena sinar panas dari matahari. Jangan berwudu menggunakan air yang langsung terpapar oleh sinar matahari. Yang ketujuh, janganlah engkau berwudu dengan air yang berada di tempat yang terbuat dari logam atau seperti kuningan dan sebagainya. Nah, ketika menjalankan 7 perkara tersebut yang 7 perkara tadi, ketika berwudu itu hukumnya makruh, tapi tidak sampai membatalkan. Jadi cuman sampai makruh saja. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, annaman dakarullaha inda wudu'ihi toharallahu jasadahu kullahu wa man lam yadkurillah lam yadhur minhu illa ma asobahul ma. Sesungguhnya orang yang menyebut nama Allah, orang menyebut asma Allah ketika berwudu, itu jasadnya akan disucikan oleh Allah seluruhnya, baik dohir maupun batin. Dan barang siapa yang tidak berzikir, tidak menyebut nama Allah ketika berwudu, jasadnya tidak dapat suci kecuali yang bagian yang terkena air saja. Jadi apabila seseorang ketika berwudu tidak menyebut asma Allah, berarti tidak seluruh jasad dari si orang yang wudu tersebut semuanya suci, melainkan hanya bagian yang terkena air saja. Adapun yang lainnya itu tidak akan suci atau tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.